Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi Anissa Sita Wulandari. Nami abdi Fidia Maharani. Ulang badeng melakukan wawancara. Narasumberna Bapak Budi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten Bapak tiasa mohonkan waktu saya sakedap. Maka neng Dia badai wawancara ke Bapak kanggo tugas pengajaran bahasa Sunda. mohon maka Pertarusan kahiji, ari Bapak teh profesina janten naon? hari bapak profesina sadinten mah damel di perusahaan farmasi. Kami istri di bumi ngabantos-bantos penghasilan tabihan jualan icalan tahu baso kangge bekal barudak sekolah. Bisa beralila Bapak jualan tahu. Upami telepak mah atau tilu tahunan ayah nih. Sabaraha kira-kira keuntungan Bapak jualan sapoina? Upami kauntungan lumayan tangtos sih neng. Upami menuju rame ya seueur gitu rugi ka 300 sampai 400. Upami lagi sepi ya mungkin separona gitu penghasilan anak gitu. Tangtos sih neng upami penghasilan mah. Nah sekarang kurang bakal di Bapak Budi. Punten Bapak abdi bade ngalajenkeun patarosan anu kamari. Oh iya mangga neng dilanjutkeun. Kira-kira iraha wanci upami ngadamel tahu baso teh. Upami ngadamel tahu baso teh Bapak wancina atos netepan isa atanapi kinten-kinten tabuh 8 salapan wengi dah supados enjing teh tinggal emas gitu, tinggal ngabungkusan dina mika. Da kitu neng upami ngademelan tahu teh. Sabaraha pangaosna anu diical hijianana? Upami hijianana tahu baso teh iya neng tahu basona dikemas dinamika isina teh 5 hijian teh janten samika teh 5.000. Upami hijian berarti 5.000 ya neng ya. Upami hijianna 1.000 punten 1.000 hijian teh. Nah berkat tahu baso ieu teh neng putra bapak kapungkur dia sekolahnya di Semansa. Alhamdulillah ayeuna tos di UNJ atau semester 3. Alhamdulillah berkat tahu baso ieu neng. Mangga dilanjut. Kunaon tiasa kayangetan dicatapso teh sanes anu sieun sapatos icalan cilok atanapi somai basreng anu nuju rame ayeuna. Keemutan icalan tahu baso teh manawi ieuna nu dipeserna gampil caket ti bumi sapertos tahu sapertos daging tukang giling dagingna ka pasar caket gitu. Barang-barangna gampil neng di ieu di meserna gitulah caket ti bumi gitu tah. Ente teu tebih teuing teu repot. Janten uih damel ge tiasa balanya ka pasar, balanya tahuna ka pabrikna caket gitu. Itu teu nyentang waktos gitu. Mangga dilanjut neng. Oh kami gitu Bapak tos netep ya icalan tapso. Insyaallah neng, mudah-mudahan tetap sampai dugi ka selesai anak pun anak kuliah gitu. Mudah-mudahan gitu. Amin neng ya, didoakeun neng ya. Mangga Bapak hatur nuhun atas nyentan waktosna. Mugi-mugi di sanes waktos tiasa ngobrol deui sareng Bapak hatur nuhun. Hatur nuhun neng sami-sami ya. Mudah-mudahan neng barokah ya. Sukses sekolahna neng ya. Amin amin. Selalu saja temanmu. Bapak lagi. 1 2 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu ya nama dong ya. Coba diulang nanti kalau jelek diulang lagi. Bapak biasa gimana?